Dongeng wakepo nya baheula. Oh, wakep sawah kepo teh. Wakepo anu ti Tasik teh da eta dongeng anu profesional pokoknya nu sok ngadongeng baheula anu keur Model si Ohang kitu sanes. tah mun ayeuna mah kitu tah baheula mah wakepo mah hebat wakepo mah jadi boga sababaraha sorang. Abi ge da Asep Sunandar. ngapain segitunya lah resep ka Ohang teh asli. Tah baheula carita Mang Ajo disebut Mang Sarip. Mang Sarip disebut Mang Ajo teh. Aya dongeng wakepo anu judulna Sirau. Ngopi enaknya Kang ya minumnya. Duka tuh. Yo. Tuh Bejeng. Mana? Sekarang nih. Bina. Cara rapi kieu eta di dieu. Di naon, Mang? Bako. Buat cimeng. Nah, cimeng teh. Bahasa beda nama. Gele. Gele. Bako. Gele bako terjangkar. Oh, kitu. Tadinya biana. Iya, di Tasik nya. Oh, eta mah keluaran Tasik kan. Terjangkar. Mereka mana ya tuh? Oh. Kemana hujan? Ya nya tuh, aduh, ngalinting heula. Kemana batur teh areuhnya? Canda rongkap ah. Dak, berhasil. Mulai jam 10. Biasa Rona di dieu mah ke jam 3 namanya rongkap. Pengesar jam 3 mah. Aja amanya Setengah jam. Rona nanti di dieu. Eta bade naros eta perkawis eta di dinya usahanya. Kali mana? Tah di dinya tah caketeun bumi sa Fitri. Eta teh aya ieu caun saha. Oh eta kegaduhan nu abi. Gaduhan. Naon kitu ah? Nya menawi bade dipeser kitu ku abi teh. Iku sabaraha ngaosna ieu teh? Emang atuh abi da bade diical teh. Baraha teh nya. Jadi aduh Naon atuh ieu teh serang atau kebon? cau. Cau. Cau mun abi teh perogi cau kanggo ngiripi. Sanes abi cau. Nu mah we bapak teh bade kawin deui cenah kitu. Ke orang mana? Ka urang Ciluk anu pas palih dituna Bakekok. Oh mohon. Hidup bau nya. Biasana meungpeun. Di sana meungpeun. Ari ayeuna pangaos perkawis eme sabaraha nya eta teh? Ku ayeuna Rupi-rupi anu 2.500. Anu 10.000. jajangkar teh. Awisnya me. Tuh ka me teh. Me 3.000-an awis kitu. Teu kirang awis eta teu kirang mira. Menuju corona. Menuju corona mah me ge 3.000-an cenah aja deui. Marirah. Mirahnya 3 pangaos rokok jarum sok batang. Wah, 2 batangnya nya 3.000 teh di mah gaduh me. Alhamdulillah. Ini lah pisan di dieu. Mahal. Mahal teh. ari perkawis ieu teh nya anu teh model tina parab nu sae teh nu kumaha anu nu sae nu kanggo gemukeun lah nanti ngalintupkeun kitu. Kence, eta aya deui. Kenceh teh model kumaha teh kumaha dangdaunan kumaha. Wah kaung, wah kaung anu sameme disadap geuningannya di meme disadap teh. Euneup-euneup heula di kitu-kitu tah terus digebugan. Oh, di timur. Palangka kanan teh ditakoan. Tah di kituan. Tah eta biji cai tek-tek poe kitu. Eta kenceh teh habis teh apa. Gaul atuh euy. Eta oge kumaha ka kampung. Anu Apa? itu ya mancer geuning lagi. Naon teh? Kenceh. Itu ya teh mancer. Ah, nikmatnya suasana di kampung teh. Di istilah harang panon teh di kampung. Bako. Cap jangkar. Nyeta. Hatur nuhun ka ieu ka pencipta cap jangkar ieu. Nuhun. Ieu anu ngadamel cap jangkar ti Nyeta abi mah hatur nuhun pisan. kieu. Upami kalaresan nonton kana YouTube-na ieu sok we subscribe lah gratis. Dige nyobian ieu cap Nikmat jangkar. atur nuhun Enak pisan. banget, enak pisan.
Abi teh nya niat anu mawi teh. Ari calik di kota mah nya kitu. Teu seueur sahur, teu nya teu seueur lah tetanggi teh teu seueur ngiringan kitu ikut campur bae nama. Nuhun. Nya ari hirup di kampung teh anjingan. Aya teh paribasana dua mata melihat 1000 mulut berbicara anu. Naon eta teh? Nya jadi Lawan bating 1000 mulut. nya jadi maksudna teh kieu. Mun urang ngalakukeun ngalakukeun sesuatu gitu nya da tah belum tentu orang teh salah atau bener. Tah jadi kurang kampung mah Cicing. mun sapreta abitnya di dieu ngobrol anu gitu. Kita sore terus dugi ka ditu ka kampung sanes gitu. Kot loba-loba teh 1000 mulut tadi ieu. Paribasa Lain di kampung Cihideung di kampung ieu teh moal aya 1000 jiwa. Ieu 1000 mulut loba-loba teuing. Kemana Mang Bel? Kemana? Nya Saker. paribasa gitu, paribasa kolot gitu. Cek paribasa sing jelas atuh paribasa kolot, paribasa kolot. Paribahasa Cek urang Sunda orang mah. Sunda mah. Model cai ningan. Cai mau cai nyurug daun jadi legok. Ibarat Ieu teh abi teh dati bumi teh nyanak nu kieu da aya wartosna bade ngaliwat. Tuh. anu suputkeun kalarasan teh Resan. Aduh sim abdi. Tuh nyanak nu kieu abdi teh dati bumi. Dayang anu kitu sim abdi. Ade tuh mangabel kali aya wartosna bade ngaliwat terus kumargi ngaliwatna moal cios. Ku abi teh bade ditasakan dewe. Gitu. Mirah. sabaraha ngos peuteun teh? Betul. Hmm. 150 Sabaraha? kantep deh. Heh. Jadi teh Menuju corona. menuju corona mah naon oge naik Tapi alhamdulillahnya ayeuna hirup di kampung mah kitu. Alhamdulillah. Cek paribasana teu boga duit ge nya aya kitu pelakan nu batur. Aya pepelakan di rumah aya bonteng, Heeh. aya terong, aya sampe, aya cau. Eta teh keur anu daek ari nu ngedul mah angel teu gablegna naon. Itu keur anu daek kepelakan, ari nu ngedul mah anger we digolodong mah teu Ini bukan tada naon. mun di nya di lemur abdi mah kitu nya di ditu tegedu asih sentos we tara tuang kitu, tara emam Di kota. Heeh. Bahkan di kota mah isi nabi heuh. Nah, serius abi nu Punten nya nya. atur nuhun gitu abi ge nya tos nyalah tos di dia tos cek paribasana tos sabulan gitu tacan lami tos ieu nih tos akrab kieu alhamdulillah ramah nya orang kampung mah kitu. Ari urang dieu mah asal di mimitian. Heeh. Namun di mimitian lebih galak gitu ada orang kampung. Tapi lamun di singharupan ku sopan santun lebih ramah orang kampung. Nya di baratkeun nah katoel hiji ngabring kabeh kitu nya. Gitu di kampung Model mah jadi gempungan. Lamun aya nu teu nasa urang kabeh nilu gitu. Alhamdulillah nya di dieu mah aya masih aya nyalah cek paribasana kitu. Sia model aya ngaos kitu nya di pesantren-pesantren di alhamdulillah. Jadi barudak nya sarami abi teh kitu nya sanes ngabeda-bedakeun nya sanes ngabeda-bedakeun. Di kota mah kitu geus ambil geda nya ka dia tidak kahoyong mah ngaos kitu hoyong tiasa. Jadi cek paribasana dalam di kota teh nya cek paribasana tuh gaduh salit-aliteun kitu kanggo jaga gitu orang kemudian orang tidak mau pemuda tuh bakal rumah tangga gitu nya. Tenang we tenan da moal ngora terus da moal siga ora ya tuh orang mun ora yo nami Maco. megar. Oh, megar. Megar ada orang mah. Ari jalmi mah lain megar bongkok paling oge. Bagi alhamdulillah gitu nya. Mang Ajo dah, Mang Ajo gitu. Kurang mana mah aja teh? Tadi di Nya Tetangginya, tetanggi. Mun tetanggi eta. Mang Ajo, Mang Sarip eta nami aslina. Mang Sarip? Sarip Udin. Mang Ajo cenah. Mandi ajo-ajo teh baheula aya cerita kieu, baheula teh kusum Dongeng. wakepoh nya baheula. Oh, wakep sawakep teh. Wakepoh anu ti Tasik teh da eta dongeng anu profesional pokoknya nu sok ngadongeng baheula anu keur Model si Ohang gitu sanes. tah mun ayeuna mah kitu tah baheula mah wakepoh Ah, iya. wakepoh mah hebat wakepoh mah jadi boga sababaraha seorang. Abi ge da Asep Sunandar. ngapens gitunya lah resep ka Ohang teh asli. Nah, baheula teh caritana Mang Ajo disebut Mang Sarip. Mang Sarip disebut Mang Mang Ajo Ajo. teh. Aya dongeng wakepoh anu judulna Siraw.